Mainan Halim, sama kan naggerontak tuh beki. Halim, pamajikan sih nagero. Mana? Tuh. Tengah, ini mah ngegerona lain. Heeh. Coba neng sekali deui. Gerak heula. Udah ngopi. Ditonton ya guys. Jangan lupa subrek. Astagfirullahaladzim. Kita ngopi orang. Neng, sayang, coba jenuin kopi ya. Tah mulai ke eta. Ai datang bae minta kopi. Bosen lah ngopi deui. Lah ngopi bae mentak hideung kana hate. Tuh lambat-lambat neng ngomong hidung nah, jangan kayak nu kasinggung. Makanan ngopi dong nu kasareupan bae. Hi, pugu teu ngopi teh rieuh, sirah geser dipantekan bae ku palu. Enggas geura meuli heula kopina. Anjeun keun. Kemari beak itu neng. Aku baik lah, kan ngopi na iyo. Can sapoe 7 kali. Apa salah ngahar gitu nya. Mana gonggang sia? Halo, denok mentok bohai. Gus dengar can dari ya. Oh, encan. Tenang, kek pun di baret jukut spesial di Cadas Ngampa. Oke? Nih. Gus, neng bae ka warung ngahutang. Tahang teuing. Buku hutang ge di warung sama meter. Tadi kan tah suku saya ngerik. Nek dijieunkeun kopi kapal dakik wae. Suara amat neng, mentak bolok soran kulit A. Gus, kayu mah dari ulah keluarnya. Jadaria mah mun dikeluarkeun suka kebon siring hab. Siring hab besok gebleg nyalakeun kaing bae tolok kadaria. Ay siap lah, belongan sejengai. Orang tiara belongan sih ya. Siap. Dia.
sia. Bisa. Akan sia. Mana yang tahu bilang tadi yuk? Coba yang elu. Aku Rim, coba lah ngalamun baik, kira usaha. Kira kunak alaku kotok. Kotoknya tuh, dulu, suku korek. Gak seru apa yang malah. Jualan ge nyari anu nurutan. Gawe di si Ari kalah di Palengpeng. Sah, dir ini molot. Ih, siapa kamar bayi pagaweana. Gos, ai siapa mau usaha. Aing be ogen usaha. Gara pangyarkeun modal aing nuk dagang basreng. Luareng lah. Kayak Gus, akhirnya masuk narurutan. Jung ke basreng neng perlaku. Aing nu narurutan elos. Jam milik mah mau pahili. Sabodo oge lah. Ih, kalah nyabodokeun sia mah. Geus sira ka ditu aing pangsiarkeun modal. Pungus teu kuat aing anggere dagang basreng. Yang modal ka mana? Kemana dong aku ting bae. Kemana? Usaha lah dong batur. Ke Jerman, ke Australia. Kuli babad, kuli macul. Rumah. Ai, heuh neng. Urang teh macul can dibayar ku si Ringhab. Oh, encan, geus geratakeun ka ditu. Oh. Ringhab, anan sia Groy. kade heula lagi. Anan sia Groy. Geus kira diuk bae heula ieu. Ayeuna Halim. Sok karaget aing mah. Rusuk macam-macam sih ya, bisi ku yang di kamp. Ih, gedekeun heula, ulah kamu marahan bae. Geus urang ngomong, aya naon? Kieu Ringhab, aing kuari keur butuh duit jeung pamajikan aing. Jeung sengat camprang bang jualan basreng. Heh, Ya heueuh pamajikan sia daekan. heuh aing ge ngalem eta kana daekan nama. Ngan eta dina ngomongna aing menu teu kuat ngadengekeunna. Geus mah gamreng, kasalaki ge suasia bae. Aya ngomong aa keur boga duit. Kadang mah aing sok isin ka tetangga, mun keur disia-sia ku pamajikan. Lah Halim, sia mah kalah ngadon curhat. Sabaraha kitu sia butuhna? Aing menuk minta upah macul bae kamari. Oke. Awas ke heula. Tah. Sakitu cukup meureun. Ih, Ringhab tambahan deui. Tah, paling tambahan 5.000. 5.000 amat. Sia macuna geula bakal ngopi. Menang itu sia Halim. Eta kagorengan pamajikan sia ulus dibejakeun ka batur pamali. Mun bisa mah tutupan eta teh ku sia kagorenganna. Nek cerewet, nek gamreng, eta teh pamajikan sia. Lamun kagorenganna ku sia dibebejakeun, sarua bae sia ngabejakeun kagorengan sia. Berarti ieu sia teu bisa ngadidik pamajikan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh nya. Heh, Ringhab. Sia kasaripan Ustad ti mana? Gagah kitu ngomongna. Irade main ku guru kasih ya, heuh.
Tuh hayang na teuing boga murid doang sia. Geus lah balik. Oh, geus engek balik. Nonnya. Hah. Hei, Bagong, harus kieu. Jelema sapotong-potong acan. Tak korak pau ke mana buah deui? Tayangan si pau heula lah. Basreng na yo. Basreng dientin dan Mang Halim. Rasanya endol surendol tak kendol-kendol ngeunah guys. Ja iya orang si pau mah. Ih, si ieu mah kana molor teh beda ti batur. Keun, sepuai. One eternity later. Frag out! Ai si ieu HST kebluk amat. Keun, sepuai. Benar si ieu mah HST dong jelema paeh bae. Yo. Yo. Molor bae. Sedek nana gua naik. Nek nagih janji aing mah. Kita yang boga janji kasih ya janji nang. Pancen nek ajak jajan kai. Ih, siapa aku inget bae duy. Cek jajan kan sa. Ke pamajikan si Halim aja lah. Hai sayo. Teh, basreng teh. Berduitan. Gimana si pau eta? Oke, siap. Oke, tungguannya. Iha tuh keur diupat tuh tidit tuh tungguan. Halim. Halim. Ulan. Kalau kencai tah, jeung budak minum. Oke. Ai dari nak meuli teh ka hutan. Tumoli mang. Tah, Cina. Neng, coba ngasana basrengna. Mau openg meuli tuh dong budak. Ih, koret. Tah, silahkan dinikmati. Dah, coba hayang. Coba hayang. Ngolo, meuli kali itu tuh. Iya gini pemajikan aing. Ban ngarenang meuli. Dak coba geurah hayang ya. Ngolo. Saeutik bae. Urang gerang meuli yo. Oh, arawe. Oi. Geurah teh dibayar ku yang dari ya. Molor de bae saya mah geus sebeuh beuteung. Waduh, kemana duit aing nya? Moal salah deui ieu mah ku si Arif nih si Em. Nope. Kayak dibayarna mah ku si Pau nya. Ah, ya. Berhudang bayar. Jangan segera ditutup. Itu ku si Gogo dan teu dibayar.
Jangan teh jalan aku sia. Goblok amat ceta. Heula nya teh kami nak nyaran si Gogo dan Helan. Oh, lah kebal-kebal. Mana kunaon dong sedih amat. Kudu bararudak, kudu malangaya. Cik aing ge naon. Sia dia kalau ngaroroskeun. Wow. Tenang neng, ulah sieun. Urusan budak mah kuat dibereskeun. Yang ajur bae. Assalamualaikum. Halim. Halim. Waalaikumsalam. Enan bon cek ka dieu. Geus gara ngobrol bae yuk. Perlu naon sia penting-penting ka dieu. Aing aya duit teh jeung sia. Nu bener sia. Oh, ih. Piduiteun kumaha sia? Sia daek teu gawe. Atuh lain ari gawena di mana kitu? Babaturan aing nawaran. Daek gawe teh di Jakarta. Pan lain sia bae. Aing mah teu bisa jaboga embe. Kembeng nu maraban deui. Terus ari gawena kumaha? Ngeunaheun gawena mah gajina gede deui. Oh, gawe naon? Maraban maung jeung buhaya. Heh. Sia menek marebkeun aing meureun. Teu hayang amat. Kenu aya hulu aing nu dikorokom. Lah yeuh, letak beukieun. Nu sia mah pai. Mending hulu sia betah dibikeun. Aing mah mending hirup teu boga pakaya daripada teu boga hulu mah. Lakuna ge maraban ame ka hulu. Kudu tinggal malang-malangkeun dong, parabna kana kandangna. Terus ari gajina sabaraha? Gajina 5 juta sabulan. Dar seubeuh minum seubeuh. Ih, ja gedenya. Oh lah. Oke, halo oke. Aing mau bejala ke pamajikan. Neng. Neng. Naon? Gede ge, bari mau cai. Oke, hala. SMA. Nuhun ieu. Nah, udah ngaleut. Neng, kumaha ieu? Si Ebo nawaran pagawean di Jakarta. Terserah ku maneh. Atuh kumaha menurut Neng mun ka Jakarta? Atuh kamayangan ari nak gawe mah. Ada ge sing jauh. Daripada di lembur, malumuk badong alak baseuh. Oh, siap oge. Ari Neng izinan mah. Umalim, daek teu? Oh, Bon, aing daek. Sip, ari sadaek mah. Hudangna sia kudu sekan nya. Oh. Halo gas, hari kitu mah. Baliknya. Ih, haliu amat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, berangkat lah nya. Heeh, sing hade bae di jalanannya. Paneng dong na anak berangkat teh sedih-sedih na. Ih, segala salah kita sok goreng sangka bae. Ai bener mah, batur menek ditinggalkeun salah kita. Sedih cimataan, ieu mah doang na atoh. Lah Halim sarua bae aing ge. Hate mah adug-adugan ku sedih. Nak dikumahakeun deui jang geus kieu meureun jalan hidup urang mah. Heumeurnya Neng. Hampura acan bisa ngabahagiakeun Neng. Heula Halim teu naon. Geus geura berangkat ka ditu bisi katinggalan mobil. Mau Neng, berangkat lah nya. Mohon. Adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.